Inilah aku, si culun. Paling baik, apapun pasti nurut sama orang. Mau apa aja, kecuali mabok. Sabodo amat, siapa yang nanya goblok WKWKWK hahaha. Hidupku sendirian. Oh iya, aku lupa. Namaku Deden. Deden Suredet. Tak ada yang nanya tuh, dasar culun boloho. Cos ya Google, Asia tadi kecicing di baledog sekoeng. Lanjut Den. Hidupku sendirian. Aku sudah ditinggal sama orang tua. Makanya kurang didikan. Namun saya cukup pintar. Ya kata guru, tapi nggak tahu deh kata orang. Setiap hariku sekolah jalan kaki menuju sawah dan pegunungan. Namun itu tidak membuat semangatku patah. Malah justru makin semangat untuk belajar. Ya sudahlah, inilah kisah hidupku. Kita lihat aja kisah Deden Sureden si culun tingkat Kabupaten Pamijahan, Bogor. Oh iya, satu lagi. Baik dan pintar sekelasna doang. Kadilah Den. Kadilah ada perlu enggak ya? Enak di. Mabok. Aduh. Arek naon sih sekolah? Rek nuntut ilmu. Sekolah teuing sia mami engge bolos, bengkel mabok. Bung. Ngeunah. Bung. Deui ieu. Aing oge anu geus pinter, sekolah ka elit dari tarima. Naon di? Bengkel mabok tina aing. Bung Bung kunaon terima. Dari tarima mending mabok jeung aing dieu. Ka mana sia? Lik culun. Beakeun ke aing alumni ke meuli deui gampang. Beakeun. Ya. Aduh, lieur euy. Ka mana ayeuna ye? Dan aing hayang mabok deui. Dan satim aing sanak meulina nanguan budak heula budak. Tuh, tah. Jang. Dia. Jang ke dia. Dia lah ke dia. Naon ka urang? Angget mong sia. Hayang atuh. Aing pamikeun Orson alkonyol heula nu maekna alkonyol. Ya, ceklan tokos kieu tempo. Heeh. Geus. Mana duitna? Duitna meuli aitung ke kuliahna. Bro, alhamdulillah. Kadang heula aing boga ide duitna ceklan wae ku sia. Urang jahilan nu kitu matuman. Kihan. Emang boga ide naon? Ieu we botong urang kihan, ya duitna ceklan ku sia. Segede amat eta Budak lila amat. Iya deh. Kita melikatan hajam dong, oge. Berdua ta tadi? Heeh. Astaga. Lagi. Geus kuat aya yang abok. Aing geus sarua. Emang Orson alkonyolna dijamin lieur. Coba ka dia buru. Ya. Lila amat sama di mana sih? Ngantri pan. Obaan. Aing tah meuli dan hajam material lain. Aduh, geus tepat oge aing abok ye. Mana kuliahna? Ya. Ih 2000 yang gope mung
Jangan balik aja, tenang, balik. Cok, san nung kok. Bedak. Liur. Coba. Coba asan ke saya. Ki am ta sana, aman. Ay, bocah ki coy. Buang sir, goblok. Menit mana budak teh? Ah, nginep ceki. Buatan budakna. Lah. Itu ku si culun. Saya curun tadi. Si Deden teh ya. Mana? Tuh. Jalan. Jalan mal ayo. Ayo, cokot buru. Jalan kita berat tuh nya. Buru, cokot lah. Lo bakene. Hek. Lumayan lo bakal sakit deui. Lumayan. Bener, coba sampai dia. Betul. Den. Dia sebelah Kadila. Tah. Nah, diukla. Dia non. Ya tadi sekolah menang non doang. Iya, kan guru cerita iya belajar PR tadi loba. Aing bilang teu bolos. Henteu, bagus. Ya, mending nginep heula jeung aing ayeuna. Aing boga alkonyol tuh. Ah, ngeunah rasana. Sansetik, mung pokona. Sansetik, ulun. Itulah aku. Kalau diajak mabuk, pasti kabur. Nama Budak. Ngajakan mabuk bae. Dah aing teu boga. Iya. Kan boga mabuk kan. Mian KS wae ngajakeun PS. Oh, siang mau ya. Oh, siang. Pegang. Geus lah. Neng, wow teka anu ngaranna Deden ya? Wow, naon gitu? Anu culun tak geningan? Eta kunaon di? Si eta mah arek kumaha-kumahakeun ge hese. Kumaha atuh? Arek diajakan itu iya oge hese. Teu bisa ngagaul kitu ceritana mah. Neng kitu eta hese diajakan gaul hese, diajakan ulin oge hese dah pokokna mah. Kudu dikumahakeun atuh eta nu kitu. Nya kumaha nya urang ieu wae apa ajakan we gitu. Helah nu kitu di pikiran. Mendingan arek lu mah. Ka mana? Urang arek eta BAB. Ai, goblok bisa mah. Istilahnya. Apa ku aing digodaan nih si Deden? Daekeun wae digoda ku aing jelema culun kitu. Ih, si Deden. Den, ka dieu Den. Ka dieu heula sakedeung. Deden. Dia sakedeung. Kayak naon teh? Bade ka mana? Bade sakola. Kelas baraha ayeuna? Kelas 2 SMA teh. Oh, Bade naon? entah tuh memeh sakola di dia heula kitu dieu ke baturan teteh sorangan wae tita tadi. Teh bisi kaburangan. Oh, atuh moal jam baraha ayeuna? Tuh karak jam 7. Biasanya jam 8 meureun asup. Ieu teh. Bae hayu dianterkeun. Teh naon hayu buru dianter. Hayu. Udah terjadi rame deh lah. Yuh, si Neneng ke mana nya? Oh, itu orang ke mana nya jeung si Deden? Ah, curiga. Tuturkeun ah. Jalan mana itu? Iya. Oh, ka dinya. Ini teh, kedang. Kok malah diajak ke dia? Sakedap hayu ka dieu lah. Ieu jeung teh hayu. Bener tuh, celana. Bener jangan ka dieu. Si Neneng keur naon itu jeung si Deden? Tuturkeun ah.
Gini teh cicing di dia kan rek sekolah. Capek teteh di ukeula di desa Kedeng. Ngobrol heula. Duh, sepatu meuli blok ieu ih. Bere naon teh? Urang ka dieu heula sakedeung. Naon bere? Ada sesuatu ieu. Naon? Urang ka dieu heula sakedeung hayu. Nanggus atuh geden menuturkeun deh. Ayo. Si Neng tenan. Kegituan gitu geningan. Naonan ya? Ah, curiga ieu mah. Oi, bisa kenaon deh. Buat kalian yang masih penasaran dengan apa ending dari cerita ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kalian 2 hari berikutnya kita akan upload kembali episode kedua. Ingat, subscribe dan nyalakan lonceng. Astagfirullahaladzim. Tiga. Kopi dulu deh sebelum kita mulai. Kopi dulu. Oke gengs, kali ini saya mau jadi apa ya? Sepertinya culun banget nih. Mau ngomong bahasa Indonesia. Kita mau semana bahasa Sunda ya. Iya sih. Inilah pemain yang sedang istirahat. Astray guys. Istirahat ya. Mas, masak apaan mas? Kerolah nelayan bungkung kerbrik jadi olah-olah. Lapar kan itu betul, sian betul. Oh naon eta? Iya. Kui. Si Arey. Wah orang Bogor ini mah. Si Arey, gimana pokoknya mah? Orang berhubung break lah, syuting wae. Capek? Yang tanya. Naon minta. Namul. Tuh termolor tuh sutradara tuh. Mana? Tuh sutradara. Urang. Sutradara termolor. Woi, Wah juru kamera. Nikmat. kira mulai. Saudara. Sutradara. Mas. Tidur mulu mas. Kapan mulai ini? Entar 1 jam lagi, 1 jam lagi. 1 jam lagi. Break. Ya break dulu. Aus. Rek naon sekolah? Rek nuntut ilmu. Iya. Mau ke Gimana nih sih cuman Jan Kasar teh goblok ya. salah Astagfirullahaladzim.
Mari ngomong dulu amat udah. Tadi Dita, lupa tak tadi dia kata lompat. Lompat tadi ku. Iya. Tadi guys, Hmm.